Naha tinggal heula acisna satengah maksa awahing ku hayang kanyaah ditarima. Apalah kanggapun adi leos manehna teras angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Rizni Afifah, simkuring bade nyaritakeun sampun judulna Sepuh Najar Ribut karya Hendy Ahmad Syarif. Pancing kalapang satangtung, bisa minggiun deui ka lebaran. Budak awewe umur 10 tahun pasemona bunga pisan. Bari nganangna nengne apel pamere tukang buah di jokona kalewatan. Apelna sakapeung dipencong bari renyah-renyah, sakapeung dielap tungtung bajuna. Karung rongsokan ngalungguh di hareupeuna. Neng sok mulung, talek kuring basa nyamperkeun. Diuk di sagigirna, aya rasa karunya nempol aruga begang, papakean katut tiung kecel, tiung sandal capit sisirangan. Ukur 7 kana baju ungu, apelna 2 saum. Unggul kalaunan bangun nu tepating di rosea. Leungeunna ngekeubeuk apel sajero saku baju. Jiga nu kasienan murag atawa aya nu nempra. Neng sakola keneh kalem leuleuy bari leuteug beungeut nu keuleuheuk ka kebulan. Manehna ulur deui laju unggul nyambung. Kabejakeun kahayang saat ngalewatan pasemona. Ari bumi di mana? Kuring teu eureun nanya ku alatan rengkang ngahudangkeun panasaran. Di bumi Pak Ustad cenah lalaunan ampir teu karungu. Kagandengan ku sora mobil nu lalaliwar. Pak Ustad teh saha neng? Teu aya sora atra, sirahna tanggah nyawang langit cedeum di sapurung mega kulawi. Tanggara hujan moal lila deui bakal datang. Sepuh raya keneh, beuki tetalepek, leungeun teu katahan pikeun ngusap sirahna. Bari tetep antep sanajan teu seukeut nepi ka deudeuh. Cimata dumadakan ngalemereh, ngamalir dina pipi dibarengan ku lewak-lewe. Meg leuket teuy, awak leuleus kaya tangan pangawasa. Leng implengan ngajauh ngababade ka aya anu sanyana. Tingatut budak teh geus teu pahatut bari padangan tepu barayana. Na jero ati dumadakan aya kaingis. Naon nu karendapan ku manehna tumiba ka budak sorangan. Geus moal boa tungaran kana langsaan bakal jadi papaes kahirupanna. Lamun mah teu era cimata moal ditahan, bedal medalkeun pangalewora rasa di sajero dada. Sora mimiti dareda, ari mulung di piwarang saha? Manehna gura-giru nyusutan cipanan ku tonggong leungeunna. Laju ngawalon halon. Kawit mah bicara mun abdi keukeuh dahayong jajan. Kersa di pasien artosnya, cekeng bari nguliwet ngaluarkeun dompet, nyabut duit salambar laju diasongkeun. Gembeg laju neuteup seukeut bangun nu teu nganaha-naha. Cimata nu tadina ngagendang dumadakan saat
mereka tungeunah nu ngabaluarkeun jadi ngarasa dosa. Padahal lain maksud kuring ngahinakeun. Ieu mah wening tina ati sanubari, hayang nembrakeun rasa nyaah najan ukur sakitu-kituna. Pami kitu mah apelna dipeser, wiosnya kuring keukeuh binarung cimata nu geus teu kaampeuh beueus. Teu kenging cenah bari malikeun awak nu kangan. Naha tinggal heula acisna satengah maksa awahing ku hayang kanyaah ditarima. Apelna kangge pun adi leos manehna teras angkat. Sakitu wae nu tisim kuring dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.